saha anu janten Raja Damai teh terus kumaha urang tiasa terang eta teh leres-leres anu diantos-antos nutos dinubuatkeun antanapi diramalkeun ratusan tahun sateacana malah dugi karebuan. Gusti Allah miasih umat manusia, mijama jadi manusia sajati, ngorbankeun salirana pupus dina kaipalang, eta buktos kaasih Pangeran. Gusti Allah miasih umat manusia, mijama jadi manusia sajati, ngorbankeun salirana pupus dina kaipalang, eta buktos kaasih Pangeran. Urang sadaya diangkeun putra, nu percaya bisa ninglar kawasa setan. Gusti Yesus Kristus numpes kawasa iblis ku jalaran mantenna urang salamet. Gusti Allah miasih umat manusia, mijama jadi manusia sajati, ngorbankeun salirana pupus dina kaipalang, eta buktos kaasih Pangeran. Urang sadaya diangkeun putra, nu percaya bisa ninglar kawasa setan. Gusti Yesus Kristus numpes kawasa iblis ku jalaran mantenna urang salamet. Urang sadaya diangkeun putra, nu percaya bisa ninglar kawasa setan. Gusti Yesus Kristus numpes kawasa iblis ku jalaran mantenna urang salamet. Nu percaya bisa nyinglar kawasa setan. Tah pamiarsa sampurasun tepang deui sareng simkuring dina acara Gentra Kahuripan. Kumaha pamiarsa daramang mugia pamiarsa aya dina berkah Gusti salawasna dipaparin kasehatan kakiatan ku Gusti Pangeran. Dinten ieu pamiarsa tiasa sasarengan nongton acara Gentra Kahuripan anu bade nyanak judul Ramalan Kasumpingan Raja Damai. Saha anu diantos-antos ku urang, saha anu parantos sumping teh anu nyanak damai manusia sareng Gusti Allah. Tah obrolan dinten ieu teh leres-leres kedah didangukeun kumargi urang tiasa dipasihan kapanasaran. Supados urang teu panasaran, urang perhatoskeun ieu obrolan sareng narasumber Gentra Kahuripan dinten ieu nyaeta Kang Adang. Kumaha Damang? Gusti sae. Hatur nuhun Burita sareng Kang Willy. Sami-sami. Tos miri kacapi ngahaluangkeun kidung rohani perkawis Gusti Allah mika asih ka umat sadaya. Padang mohon langsung wae
Mohon. Ka tema dinten ieu nyaeta ramalan kasumpingan Raja Damai. Leres. Ta saha anu janten Raja Damai teh terus kumaha urang tiasa terang eta teh leres-leres anu diantos-antos nutos dinubuatkeun antanapi diramalkeun ratusan tahun sate acana. Malah dugi ka ribuan Mohon. Atas ribuan pisan. tahun. Tangtos pangandika Gusti seueur nyerat perkawis ieu. Perkawis kasumpingan hiji pangereh, hiji pamimpin, hiji jalmi anu baris mimpin ku cara anu benten. Benten sareng raja-raja lian. Kumargi naon? Mohon maksudna teh anu sanes mah raja teh sakumaha manusa dina mangsa anjeunna mimpin sok sanes janten raja seueur anu henteu adil. Mimpina kalayan ku kabengisan sareng sajabina. Namun pangandika Gusti cumarios perkawis hiji raja anu baris mimpin kalayan sampurna. Kalayan sampurna nyata Raja Damai. Hartos sampurna di dieu kumaha? Hartosna pola kapamimpinanna teh moal nyumpingkeun kasasahan, moal nyumpingkeun permasalahan. Janten sadaya anu dipimpin kahirupan anu aya di karajaan eta sadayana ngaraoskeun repeh rapih, beres roes, cenah teu aya hal-hal anu pikahariwangeun teu sakumaha betah janten wargana pami kitu mah. Tah leres. Rajan sapertos kitu mah. Mohon teu sakumaha kaayaan ayeuna. Kaayaan ayeuna pan tagiwurnya di mana-mana sok sanaos aya raja di dunia ieu masih seueur nagara-nagara anu di kapalaan ku raja. Namun henteu jaminan yen kaayaan kahirupan utamina masyarakatna dina kaayaan anu tentrem, anu damai, anu sejahtera dina kahirupanna ieu patali sareng keadilan sareng jajabina. Tah kumaha kitu hayu urang tinggal heula bewara pangandika Gusti perkawis ieu dina Yesaya pasal nu ka-8. Sateacan urang sami-sami ngalajengkeun magunemkeun perkawis saha kumaha di mana atanapi hal naon wae patali sareng Raja Damai ieu. Yesaya pasal 8 ayatna anu ka-6 dugikeun ka ayat nu ka-7. Mangga bade ngaoskeun Yesaya pasal 8 ayat 6 dugi ka 7. Keur pimangpaateun urang geus medal hiji murang kalih hiji putra pameget anu bakal mingpin urang anjeunna bakal disebut panarosan ajaib Allah perkosa rama langgeng raja kerta kakawasaanana moal ayat tungtungna karajaanana bakal aman sapapanjangna marentahna bakal sakumaha Raja Daud kakawasaanana napak dina bener jeung adil ti ayeuna nepi ka akhir zaman kitu dipastikeunana ku Pangeran nu Maha Kawasa. Tah kitu dipastikeunana ku Pangeran nu Maha Kawasa hiji raja anu baris mimpin. Janten ieu tangtos benten sareng kaayaan anu di jalanan. Boh waktos harita, boh kaayaan urang danget ayeuna. Urang mayunan hiji kaayaan nya raja upami di urang mah margi teu jaman deui karajaan urang dipimpin ku presiden. Sanes hartosna ieu kaayaan damai. Henteu. Upami ieu saleresna mah saya nyarioskeun ieu teh sanes ngarujuk atanapi nyarioskeun perkawis raja sateacana Raja Daud atanapi Raja Salomo nya. Anu sukses dina kapamimpinan. Leres. Memang aya raja-raja sateacana anu Magi mah saatos mibanda pangalaman kapamimpinan waktos anjeunna ngalaksanakeun kapamimpinan sae oge contona Salomo atanapi Sulaiman waktos anjeunna mimpin teu aya perang. Sama sekali teu aya perang. Aman kerta rahayatna sejahtera dugikeun saurna zaman pemerintahan Salomo mah si perak sareng emas teh perak oge sapertos keusik. Sakitu seueurna. Sapertos batu karikil kitu gampil gitu. Nya sakitu kamasyurna dugikeun ka ratu ti negeri Seba, sumping ka Sulaiman kange diajar mangit
taat kene, tumut kene kana pangandika Gusti. Namung sanes eta nu dimaksud sakali deui leres pisan, margi ieu mah lami ratusan tahun saparantos mangsa-mangsa eta. Nya ieu dina zaman panungtungan justru dina pamarentahan turunan Daud. Urang tiasa ngemut kana pedaran sateu acana dina Yesaya 11 ayat nu kahiji disangemkeun kieu 11 ayat nu kahiji baris turunan Raja Daud lir tangkal nu geus dituar saurna. Tangkal nu geus dituar hartosna Tah ieu kadang muhun. ieu teh dina guaran anu sata acanana pan di orang nyarioskeun perkawis tunggul Isai teh ya. Leres. Tah abdi teh ngemutna perkawis lir tangkal nu geus dituar teh janten ibarat kerajaan-kerajaan ti turunan Daud anu sanes mah tos tarumbang gitu nya. Mohon leres. Tarumbang. Tapi tidinya teh nya eta tina tunggul eta teh aya Leres pisan. hiji sirung anu Mohon, tah eta ge kitu. Janten ieu teh tangtos sanes cumarios perkawis raja-raja anu sakumaha gumelar janten raja ngalangkungan teureunna Daud. Janten eta mah tos dituar saurna teh. Tos dituar lajeng sakumaha urang upami urang nuar tangkal upami henteu dugi ka dempes gini aya keneh tunggul di dieu sangemkeun aya tunggul Isai baris biji sirung. biji sirung. Abdi di kebon nuar tangkal jengjen, tangkal albasiah, upami tos dituarna langkung ti 50 cm di luhur aya keluar sirung. Upami didempeskeun mah tangtos sanes aya tunggul tapi akar eta manu dituarna. Janten eta salajengna oge pamimpin nu dimaksudna nya eta pamimpin kumargi ieu sanes turunan Daud secara langsung anu tos ieu raja anu mangrupikeun anu datang atau napi nu sumping tina tunggul tangtos kapamimpinana benten. Henteu cumarios sakumaha raja anu sateu acana. Raja anu sateu acana cumarios patali sareng politik. Upami raja anu ieu mah sanes nya eta baris nyanak kapamimpinan anu patali utamina sareng ngarapihkeun hirup manusia jeung Gusti Allah. Tah ieu bentena teh raja anu baris sumping. Raja damai anu bari sumping nemutkeun Yesaya. Nyarios perkawis raja kan upami di zaman urang mah atanapi ayeuna ge nya di daerah Palestina teu aya raja meureun nya di Israel, bangsa Ibrani ayeuna. Tapi ieu tetep nyarios perkawis raja damai. Leres. Asa kaemut kana Wangsit Siliwangi. Wangsit Siliwangi kan nyaurkeun anjeunna teh salaku raja. Leres. Nu bakal sumping anu ngadameikeun. Leres. Karena pamarentahanna kapamimpinanna oge benten ti pamimpin sateu acana. Leres. Ieu menarik Leres pisan. pisan. Mangateraskeun. Mohon jentennya perkawis nu buatan kalebet Wangsit Siliwangi sareng Cajabina biasana umum aya di masing-masing bangsa sok aya ciciren. Margi memang secara teologi unggal jalmi teh mibanda cara kange tepang ka pribadi anu sampurna nyata Gusti ku anjeun. Namung dugi henteuna ieu ditangtoskeun kumaha sareng saha jalanna. Tah model Wangsit sapertos kitu teh sae pisan, leres pisan, sapuk pisan. Namung upami teu dipaluruh leres-leres tetep moal dugi. Margi ieu mah Wangsit anu henteu di pintonkeun ku pangandika Gusti mung sami hartos aya kasajajaran sapertos kitu. Pak abdi bade tumaros naon tadi disebatkeun dina dawuhan Gusti Mohon. gelar Raja Damai. Naon hartosna Naon kitu nya. hartosna eta? Hartosna Raja Damai teh naon? Hayu urang tinggal heula pangandika Gusti kiranya bunya. Anu kahiji urang tinggal dina Rum 5 ayat 10 8 sareng ayat 1. Rum 5 kieu dawuhan Gusti ayat 10. Lamun urang sajeroning keur musuh keneh jeung Allah kumantenna geus dirapihan ku jalan pupusna Kristus putrana komo ayeuna sanggeus diangkeun deui tangtu disalametkeun ku hirupna Kristus. Tapi Allah mah geus nembongkeun asihna ka urang. Kristus pupus ngaganti urang sajeroning urang keur hirup keneh dina dosa. Ayat nu kahiji. Nuhun.
sanggeus urang diangken bener deui ku Allah ku jalan percaya, urang teh ku Allah dirapihan deui ku jalan Yesus Gusti urang. Tah, di dieu eces pisan. Naon hartosna raja damai anu dimaksud dina kitab Yesaya? Nyaeta hiji pribadi anu ngaraketkeun urang jeung Gusti. Lamun urang sajeroning keur musuh keneh jeung Allah kumantena geus dirapikeun ku jalan pupusna Kristus putrana, komo ayeuna sanggeus diangkeun deui. Tangtu disalametkeun ku hirupna Kristus. Tadi abdi nyangemkeun yen benten nu dimaksud raja damai waktos harita anu dipikahoyong anu dicita-cita ku bangsa Israel harita. Di dieu Kristus atanapi raja damai anu dinubuatkeun ku Nabi Yesaya nyaeta raja damai anu ngadamaikeun utamina perkawis manusia sareng Gusti Allah. Ieu perbedanan anu tebih pisan. Dina ayat 8 urang tinggal tapi Allah mah geus nembongkeun asihna ka urang Kristus pupus gaganti urang sajeroning keur hirup keneh dina dosa. Janten raja damai nu dimaksud nyaeta pribadi anu ngadamaikeun antawis urang sareng Gusti Allah. Dina ayat 1 tadi oge tos diaos tapi ku abdi diaoskeun deui sapados urang langkung tegesnya. Sanggeus urang diangkeun bener deui ku Allah ku jalan percaya, urang teh ku Allah dirapihan deui ku jalan Yesus Gusti urang. Janten upami tadi Gusti Yesus ngarapikeun urang jeung Gusti Allah, ayeuna Allah ningal anu sami. Ku ningal pangorbanan Gusti Yesus raja damai nu ngadamaikeun teh, Allah oge ningal yen urang teh diangken bener dirapihkeun janten rapih deui. Tah kitu janten naon nu ku urang tiasa ditinggal perkawis raja damai anu kadua Ibu kajabi ti eta hartos raja damai teh nyaeta patali sareng sakumaha nu disangemkeun dina Yohanes 14 ayat 27. Punten pangaoskeun. Yohanes 14. Muhun ayat 27. Kieu unggalna pangandika Gusti, maraneh ku kami rek ditinggalan kakertaan. Kakertaan kami pribadi anu beda tina kakertaan asal ti dunia. Ulah honcewang, ulah baringung, ulah rarisi. Eces pisan nu dimaksud raja damai teh sakali deui sanes raja anu nyanak karapihan dina widang politik, sakumaha harepan bangsa Israel harita di zaman Nabi Yesaya kumargi nuju tagiwur ku ancaman, tapi karapihan nu sakumaha disangemkeun di dieu. Maraneh ku kami rek ditinggalan kakertaan. Hartosna di dieu nu diange salom upami urang bahas saloma umumna mah. Salom teh mung tiasa hadir aya mung tiasa dipidamel ku Gusti dina hadirat Gusti. Teu aya kadamaian atanapi tiasa disebatkeun salom teh damai anu sajati. Mung margi Gusti eta hartosna raja damai teh ngahadirkeun kadamaian anu sajati nyaeta anu sumpingna ti Gusti. Upami anjeunna kitu pan anjeunna luar biasa ieu nya. Janten raja anu luar biasa. Saha raja anu tiasa masihan damai. Anu kualitas damaina teh nyata damai Gusti. Tah ieu hartos tina anu dimaksud raja damai. Henteu kapangaruhan ku situasi kondisi Leres pisan. Kumaha gitu dina tadi ulah hariwang. Ulah honcewang. Ulah honcewang. Sanes hartosna kaayaan teh tos damai dina zaman ayeuna namung damai anu dikantunkeun dipasikeun ku Gusti Yesus teh nyaeta hiji damai anu tetep aya teu kapangaruhan ku kaayaan lingkungan. Nya saurusna mah cenah nu damai nu sampurna mah sanaos aya dina bancang pakewuh tapi tenang. Leres pisan. Eta pangintennya. Mohon. Panginten eta. Leres pisan. Sok sanaos sametan teh can kabayar. Sanes hartosna teu tanggal waler moal mayar anda damai we cenah. Ngan teh acan jatuh tempo. Hartosna henteu hariwang teh Gusti hiji mangsa atau atanapi pas jatuh tempo baris maparinan rezekina. Baris aya lolongkrangna. Sok sanaos dunya tagiwur ku perang, ku panyakit, sagala rupi.
Ayeuna pan aya varian enggal Iya. tina Covid Waduh, nya. pika Tos hariwangeun nawitan, tah. pika hariwangeun. Tapi urang tiasa damai. Margi landasan damaina sanes damai urang manusia tapi damai Gusti. Tah, Leres. Muhun. Hatur nuhun. Pak. Sami-sami. Kami ya kadang Mohon. eta kumaha nu buatan perkawis Raja Damai ieu dina konteks zaman harita. Zaman harita tangtos urang peryogi ningalnya. Zaman haritanya eta kaayaan anu kaancam. Tos sababaraha kali waktos urang medar anu dumasar kana kitab Yesaya kaayaan kaancam teh samodel kumaha. Nyaeta ti raja kangge kerajaan anu hiji diancam ku Asur, kerajaan anu selatannya anu kidul kajabi diancam kerajaan sanesna oge aya kahirupan anu teu leres. Ieu teh sadayana ngancam. Ya kumargi aya kahirupan nu teu leres janten jalmi teh teu ngaraos tingtrim, sieun sagala rupi dikukuntit ku kasieun eta cindekna. Kumargi kitu dina kaayaan kieu nu dimaksad konteks haritanya eta naon nu dipikahoyong sawalerna tina kaayaan eta. Nyaeta hiji pamimpin anu ngayogikeun katingtriman. Kaayaan anu damai sakumaha nu disangemkeun dina Yesaya 8 ayat 6 sareng 7 ieu. Lanjeng anu paling penting nanya eta perkawis yen Gusti Yesus teh benten sareng raja-raja sejen nya anu nyanak kadamaian sanes di bidang politik. Sok sanaos aya harapan eta namung rupina kadamaian politik sanes kadamaian anu saestu anu saleresna. Kadamaian politik mung dampak tina kadamaian rohani sareng sajamina. Kumagi kitu Gusti Yesus nyangemkeun ieu mah raja-raja anu benten. Tah harapan ieu anu aya anu didugikeun ku Yesaya. Hartos raja damai waktos harita ti segi bangsa Israel mah nyaeta secara politik tapi di segi sisi Yesaya mah nyaeta Yesaya mah nyangemkeun Gusti Yesus anu di luar politik nyaeta anu nyanak kadamaian sajati. Margi sadaya kateu leres, sadaya kateu nyamanan di dunia ieu, kateu adilan. Sadayana eta sumping margi kaayaan manusia anu henteu damai sareng Gusti Allah. Manusia anu kaicalan naon cenah rupa nya waktos diciptakeun kan saur Gusti Allah hayu urang nyiptakeun manusia sarimbag sareng urang. Eta nu ical. Manusia teu sapertos Gusti Allah deui. Sok sanaos aya keneh ciri-ciri manusia diciptakeun sampurna. Salah sawiosna daya cipta. Manusia mah tiasa ngadamel rupi-rupi, anggeana, bumina, alat-alat, terus ngembang. Eta daya cipta, eta paninggalan atanapi naon nu dikantunkeun ku Gusti. Wujud kreativitas sakumaha Gusti. Gusti nyiptakeun sakitu aheng, endah, unik. Aya di manusia oge. Namun henteu sasampurna ciptaan awal. Tah eta nu ngabalukarkeun kaayaan teu damai. Janten eta nu direngsekeun. Tah eta hartos ti Raja Damai zaman harita. Tah, paling ngudag di kapal dinya. Mohon. Dina waktos harita kan aya 2 pangemut atanapi 2 harapan. Leres. Hiji harapan ti rakyat waktos harita dina kondisi waktos harita mangemutna panginten ieu teh aya raja damai anu mimpin di alam dunia anu tiasa janten pangharepan ngabebaskeun atanapi nebihkeun atanapi nyalametkeun tina panjajahan raja-raja anu sanes. Tapi ieu Yesaya gaduh pangharepan ninggal kapayun yen raja ieu mah benten sanes raja-raja anu diemut ku rakyat waktos harita. Itu kumaha eta? Leres kumargi kitu wangkit ti kawitna tos disangemkeun yen raja nu dimaksud sanes rundayan tangkalna isai tapi tunggul. Sirung anu aya anu muncul anu jadi tina tunggul. Hartosna anu enggal, tanggal enggal. Upami urang gaduh tangkal kai anu lami tos dipikeun
tiasa jadi ku borok nah di ica sareng sajabina engke keluar sirung enggal biasana janten tangkal anu enggal henteu sami sapertos tangkal nu sateu acana gitu biasana langkung nah tiasa langkung seueur sareng sajabina salah sawiosna upami sirung teh tiasa tumuwuhna langkung gancang aya kaistimewaan anu hartosna perbentenan ieu ngabentenkeun oge yen galurna sanes cumarios patali sareng politik. Perbentenan ieu mintonkeun oge perbentenan yen raja nu enggal mah henteu cumarios perkawis eta. Kadinya lumpatna teh. Upami kitu mah atuh ieu naon menarik lah upami ngenge bahasa Indonesia mah menarik kumargi kan upami ninggal kana panyumpon. Panyumpon Gusti Yesus teh anu disebatna raja anu mulia, raja nu aheng. Anjeunna memang sanes ti lungsuran getih secara manusia. Leres pisan. Tapi anjeunna mah lahirna ge ti Roh Suci. Leres pisan. Berarti memang cocok tunggul teh. Leres benten pisan pan. Benten berartinya. Umar kitu dibabarkeunna henteu ku cara manusia biasa. Sanes hasil sapatemon antawis caroge sareng istri sanes. Namun ku Roh Suci itu tah. Eta perbentenan. Upami kitu mah sarasna mah rakyat waktu sarita rakyat bangsa Yahudi waktu sarita bangsa Israel. Kedahna mah ngartos kana hal eta meureun nya. Kedahna mah sakedahna. Tapi namun panginten teu dugi rupina. Mung pangharepana mung saukur lahiriah. Leres pisan. Janten nah sawalerna jalmi-jalmi anu tos percanten numutkeun pangandika Gusti misalnya dina Yohanes 10 ayat 8 yang mangrupikeun jalmi-jalmi tebusan ieu wilayahna karajaan teh nyaeta jalmi-jalmi anu didamaikeun secara rohani wilayah karajaanna teh di dinya oge pamarentahanana lumangsung jadi sanes wilayah di ditu deui tapi langkung lega. Jalmi saha wae anu tos didamaikeun sareng Gusti Allah. Malihan dina Filipi 4 ayat 6 dugi ka 7. Mangga nyuhunkeun diaoskeun sakedap. Jalmi-jalmi anu parantos lebet kana Filipi 4 ayat 7 nya. Mohon. Genep sareng 7. Filipi 4 ayat genep sareng 7. Kieu dawuhan Gusti tong salempang naon-naon. Naon bae pangabutuh unjukeun ka Allah sabanana suhunkeun bari hate tumarima. Katengtreman jeung karahayuan ti Allah nu moal kahontal ku akal baris nengtremkeun hate jeung pikiran aranjeun nu geus ngahiji jeung Kristus Yesus. Tah. Janten ieu wilayahna nyaeta jalmi-jalmi atos dihijikeun sareng Gusti Allah mibanda katengtreman Kristus. Dihijikeun. Nah, ieu wilayahna, wilayah pamarentahanna. Janten damai sajati, damai anu sumpingna ti Gusti. Kitu tah. Mohon. Namun sakajabi ti kitu oge urang kumaha prak-prakana dina denget ayeuna. Kedah aya anu kurang dipidamelnya. Tangtos urang tiasa ngawitan hirup sakumaha tuntutan kahirupan dina karajaan Gusti eta. Pamirsa eces pisan pangandika Gusti nyarioskeun sejarah kahirupan umat manusia anu dirancangkeun ku Gusti Allah supados manusia saralamet uih deui kanu nyiptakeun aranjeunna nu nyiptakeun urang-urang sadaya nu nyiptakeun alam jagat raya ieu. Ieu kaasih anu sampurna ti Gusti Allah. Kalangkungan Raja Damai urang-urang sadaya tiasa didamaikeun jeung Gusti Allah nu Maha Agung. Cag mung sakitu obrolan gentra kahuripan dinten ieu mugia obrolan ieu janten berkah niatkeun pamiarsa terus tumut iman ka Gusti Yesus anu Maha Agung anu dijanjikeun yen anjeunna teh Raja Damai. Gusti ngaberkahan. Rahayu, rahayu, rahayu.